Berang batur ngajak hayu. Ari urang mah tarang ngajak ka batur. Jadi ajak bager hayu abah mah. Bager hayu. Kan aya nu mani abah we diintip. Kita anu geus doga keur buraung nya bulan puasa beli kerupuk sablek. Aya kebon-bon kan penireng geus di kanton dipakai mah kosong. Gendopan eta. Sablek aduh. Buraungna abah teh nya. Iya, buraung abah. Ai baru kayana buraungna buka kumaha tah. Kade abah buraungna sok ngintip. Awe keur mani. Salah ngomongkeun mani. Tara kaliwat nyoba. Ai bageurna urang nyoba. Pergaulan urang teh cara barudak ayeuna minum mani AO dan aya mungkin. Jadi di alam dunia mah berpasangan ya bah. Aya beurang, aya peuting, aya pait, aya amis. Aya awewe, aya lalaki. Ngan eueuh nu akur teh bencong bah. Bencong eueuh batur. Eta abdi teh mikiran teh eta bencong eueuh baturna mah. Ulah baong kasih abah keleutikna mok bonteng sia. Ulah nurun ke maneh mah. Berarti abah mah keleutik lain di dinya banyak. Itu di kampung. Mana abah belum kawin ka dieu. Nanti bojo esok ulin ka ditu aya rencana gaduh paman jadi kapi paman ameng ka ditu tara urang ka dieu deui geus kenal heula naon be duit itu isi ada kentang cuek aki teh lain mantuan teh bog bantuan aki teh tempong geus ngieun saung bawa karpet nu hejo teh nuran dik bawa heula ka dieu keur bayar ku si abah 2.000 kacau atuh geus dunia persilatan sih ya ini gayanya da kitu geus kolot pepohoan calana digigiwing ge majarkeun acan. Kabar keluar. Yalah, cocok. Cari siapa mana? Gitu. Aman ban, ya kali di pulau deh. Kita aduh menika enak sengit nya ai keur bobogohan mah bah kitu toge ditahan bener aduh saya keur bobogohan mah ditajong oge kali atuh kudu ninggal aing geus boga pamajikan mah tah itu toge cek kerubar huntu sia barang ditajong teh mun dulu oh ari atuh geus sakara ninggal wae nya ari geus kawin bang geus boga budakna teu nolong mata teh dieu mah teu ditapi teh dieu nu penting masbus kana karung eueuh jajabana we nya ka sapi jadi ge sok aya nu ngakut aya kang kaca ayeut tuh sapi potong kebo nah begitu ngorak itu mah agak kepenting menang pres itu nya kada nama sako tak ento ayo ikan gedung kita lalu teu wau aja lemah bieu mah sama sakali teu wau kan itu bajong koneng tungtung teh dangdeur itu. Berarti ngaprak pibuateun atuh bah? Hah? Ngaprak pibuateun atuh bah? Teu ya aya jalan ti bajong koneng mah raos. Aya kitu. Ka makam meureun. Nya berasana ka makam ka itu. Berat kayak itu tuh. Daripada kurilingan mah kalau itu kan motornya. Karena motor jauh.
Nah ini mah pai sawah sih dia tah. Kadang galengan nangkolek kan itu ujung nangga kan cina. Mapai pibuateun. Teu bah, ngarak itu mah dicarekan ku anak punung bawa simut, sarung, anggal di dia disaung. Di dia mah ningali bawa anu ngeprik atuh. Biar kayak janda apa? Begitu janda bawa hai ti luar siapa menggoda nyabahnya. Alah, wadidaw. Kene ka awewe bah. Non. Sok tegak awewe gitu. Kerateg mah aya nemu kurang teh jadi pemikiran rada panjang gitu. Oh, kade panjangnya 2 meter. Jadi kertek bah aya geus kolot oge bah. Oh iya. Umpama mah percaya Nini pantaran abah kawin deui. Aduh. Tuh bah batur kawin deui. Salah namanya gitu. Lamun urang dicangalkeun ke isi 40 poe teh urang kudu dulu kawin bangun teh paeh. Paeh pikiran, paeh hate. Paeh hate jadi wegah we kalau wegah gaduh di isi teh kitu. Jadi kudu kawin deui bah. Kawin deh. Geus 40 hari nu urang kawin aya nu hayang urang asal boga dana ge itu boga dana mah nya cimok bak. Tun abdi dana teh gede bah. Oh, dana. Ompong aya. Oh, eta mang dana. Jadi lamun 40 poe eta teh kudu kawin deui bah. Kawin. Lamun teu kawin deui Nya. paeh. Segala paeh kahayang dari kahayang mah gede ayeuna mah. Kekerot gitu bah. Ngan nya kitu teh panjang pikiran kalau geus babare ai incu mah. Tadi dengan tukang ngeprik aya saurang, abdi ge dengan hirup sorangan. Oh. Aya sorangan tadi tukang ngeprik nian. Abdi ge cenah hirup sorangan, padahal ieu ge abdi ga raya hirup. Dah lobanya. Suganda geus kolot mah kereteg bah. Aya ngan era mah ku incu. Ai nafsu mah ceuk anu geus ieu. Wah. Lebih tinu ngora geus kolot mah. Segala katempo itu hayang. Geus kolot mah bah. Geus kolot. Allahu Akbar. Aya nu montok hayang bah. Berpikir panjang gitu. Ada aya mah mun abah seserahan deui da diantar ku incu era atuh bah. Ya abring-abring incu. Wah, incu geus seru lagi. Hasrat lalaki mah berarti nepi ka kolot ge aya nya bah. Ah iya. Aya nu leuwih ti kolot teh apa da eta. Di Payun kurang Sukabumi, Ciberem eta tersebut aduh isi kanu rada anu Hayang. danana gede. Oh, jadi boga tabungan. Tangguhan aya nu teu boga kieu gede mah da kumaha tuh. Bere we atuh loba dang daunan abah mah atuh. Daun sawu, daun tales, daun cereme, kadongdong loba tah. Can beresan naon mering geus digeringkeun ka dieu. Ya aya mah kitu. Cap dolar terus euy. Abah mah teu boga dolar. Atuh bah rek dibawa ka kebon wae mah digusur reungit. Eta ciuman reungit. Prek ti luar tah ku abah anu kapilih nu mana bah? Ikut ka eta dong. Teu kajeung bah. Alah, teu kapilih ku abah mah. Tukang ngeprik aya bah, tak aduh lumayan bah.